kang den gawe kekuatan yamma wa yudakharu lan den simpan yamma jinsi ma yastambitu adamiyuna saking jenis barang kang amri amaim jinsi ma saking jenis barang yastambitu ngopri cukul ing masa bala damiyuna bangsa adam kabekal kumhi kaya kumhi syairi lan kacang syair wadukni lan gandum wazurati lan jagung walaruzi lan beras wal adasi lan kacang adas wal himsi lan kacang himis lubia lan kacang lubia wanawia lan umpama kabeh wa malayuqtatulan barang kang ora den gawe kekuatan yamma kal kamuni wal karawiyati kaya kamun lan karawiyah wal kazbarati lan kazbarah katuncar wal khudrawat lan sake palawija wal halbati lan halba wal fulfuli lan fulful lan cengek cabai wa turmusilan turmus lan buah saking kayu kang pahit wa simsim lan simsim la zakata fil jami ora zakat wa malayuk tatulan utai barang kang ora den gawe kekuatan yama iku la zakat ora zakat iku wajib fil jami dalam sakabe inda syafi'iyati dalam mungguh kang mazhab syafi'i wa qalatil malikiyatu lan ngucap sakang kang bangsa malik zakati kalawan dan zakatan bidzalik dalam mengkono malayu qatat agala Abu Hanifah talan ngucap sapa Imam Abu Hanifah wujub zakat iku wajib zakat bi kulli ma kharaja dalam saban-saban barang kang metu yamma minal ardi saking bumi bila syarti nisabin kalawan ora syarat nisab la farqa bainal khadarawati wa ghairiha ora beda iku mawjudin dalam antaranya sake palau jalan liana khadarawat wa qayadahu bima yusar lan ngaidan ya Abu Hanifah ingkul ma kharaja bima yuksadu kalawan barang kang dan sejaya ma bizaraatihi bima yuksadu kalawan barang kang dan seja bizaraatihi kalawan nandura ing ma istighlalu ardi opo ambil penghasilan bumi adatan ing dalam munggu adat pada zakat indahum maka ora zakat iku mawujud indahum ing dalam munggu hanafiyah ilawi atabin dalam umpamane atab Washisin lan asyis binawi atabin dalam umpamane kayu sul washisin lan asyis sukat batimnin lan timnin batu mentawa sapin lan sapala pakorma abidibatihin lan bini samangka liana la yusadu bihadil asya istiqdalul ardi nasatuhune kalakuani koradin saja itu bihadil asya kalawani kila pirang perkara istiqlalul ardi opengala pasile bumi wa nama walan ngundake ardi adatan ing dalam mungwadap bi khilafi malawi takhadha kalawan perbedaannya barang kang lamun ngalepi wong ardon musyajjarata ing tanah kang den pelakan kayu aw muqasobatan atau kang den pelakan tebu aw munbatan lil hasis aw munbatan atawa den cukulaken lil hasis atawa gitu manbatan kan cukul lil hasis kado hasis fatajibu zakatu maka wajib apa zakat fil khariji minha dalam kang metu mina saking ardon lianahu kana satune kharij
gullatun wafiratun iku poton kang sempurna istadalla lan medalil ya Abu Hanifah biqaulihi ta'ala biqaulihi ta'ala kalawan dawan Allah ta'ala ngadawi ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh Allah alam bimaradi hayaling-haling ngake kang barang iman kan ya ladzina kabeh anfiqu gawe napaka sira kabeh min thayyibati ma kasabtum saking sake beci ke barang kang asab sira kabeh wa mimma akhrajna dan saking barang kang metuakeun isun agung lakum kada sira kabeh minal ardi saking bumi wa qaulihi ta'ala lan dawan Allah ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi lan pada ngawekeun sira kabeh haqqahu ing akeh yauma hasadi ing dalam dina panene ing tamar wa dhahaba Abu Yusuf wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi jenis puji kulillah. Tangtu kada Allah al-Qadiri kang maha kawasa al-alimi tur kang maha uninga an-naziri tur kang maha ningali al-hakimi tur kang maha bijaksana al-jawadil karim tur kang maha loman tur kang maha berehat ar-rabbir rahim tur kang mangeranan tur kang welas asih munazzilil zikril hakim tur kang nurunkeun ing zikril hakim wal qur'anil karim tegese Qur'an wal qur'anil azim tegese Qur'an kang agung alal mab'utsi bidini ngatase kang dan utus kalawan agama al qawimi kang ajeg wasratil mustaqim lan agama kang ajeg tegese agama kang ajeg kang kaya jembatan kang lurus. Salatu wassalamu ala khatamir risalah. Tawi rahmat Allah kang dan parangi kalawan ngagungaken lan hormat Allah. Kumuga tetap ing atas khatamir risalah. Kang muga sing risalah wal hadi minad dhalalah. Lan kang nuduhkeun saking kasasaran wala musyarrifir rusuli. Lan ing atase kang mulyane pirang-pirang utusan bi asyrafil kutubi wal kitab lan ing atase musyarrafir rusul kang den mulyakeun saking pirang rasul kalawan leuwih mulyane pirang kitab bi asyrafil kutubi kalawan leuwih mulya pirang-pirang kitab wal kitab tegese kitab Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad An-Nabi Umi kang dari Nabi tur kang bangsa Umi Al-Arabil Amin kang bangsa Arab Al-Amin tur kang kapercaya wa ala alihi yahudatil mu'tadin lan ing atase pirang-pirang keluargane Muhammad pirang-pirang kang nuduhkeun ingkang oleh pituduh kabeh wa sahbihi lan pirang-pirang sahabate kangjeng Nabi Muhammad al-akhyar pirang-pirang kang den sila muntakhabin tur kang den selir kabeh salama tasliman katsira lan muga ngoy hormat ya Allah kalawan hormat kang akeh tasliman katsira kalawan hormat kang akeh sadaya puji tangtu ka Allah
lamun bahasa sadaya berarti loba dihitung lobana ternyata aya opat aya puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim puji qadim alal hadis eta kabeh puji nu Allah puji hadis alal hadis mujina makhluk ka makhluk urang muji ka papada urang eta puji nu Allah puji hadis alal qadim mujina makhluk kanu maha qadim yane ka Allah urang muji ka Allah nu Allah puji qadim alal qadim muji na Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah puji qadim alal hadis puji Gusti ka makhlukna nu Allah jadi kabeh puji teh nu Allah nu urangan nu mantak nalika jelema hayang kapuji ria ngaranna ria jadi ria teh termasuk kana musyrik ngan musyrik khafi sebab nu hayang kapuji mah Allah jeung anu wajib dipuji Allah sebab puji sadayana kagungan Allah ketika urang hayang dipuji urang nyarupaan ka Allah musyrik ngan khafi urang make baju golak-gelak cek pikiran orang supaya pantes kadele ku makhluk abe bagus kadele ku makhluk ria urang make cincinna golode hayang kalem abe pajar dukun ria urang salat berjamaah nu mantak berjamaah sia kunaon mantak berjamaah di ditu aya pimitoheun aing ria sia nu mantak ngaji poe minggu kunaon tatangga aing masuk ngalem kan besok ngaji poe minggu geus aing mah abeh tatangga aing nyaun bawa aing ngaji ria Mang, tadi naman teh ngaji kuari ngaji pemajikan ngajakan baik i pamajikan senangeun jasa lamun aing ngaji lah aing ngaji bae demi cintrong ria sarua bae jasa yang mulus usoli anana maka lillahi ta'ala kabeh maka lillahi ta'ala fi buktinan teh urang nu maka lillahi ta'ala jun teh asli nama hakikat nama teh lillahi ta'ala urang teh urang encan kaasup syahadat minimal munafik ieu bangsa beungeut munafik kabeh embung nya da munafikeun mah tetep seuneun aduh antak di makom ieu urang syahadat berguna atau di makom itu mah lantaran can aya rasa apan asyhadu teh nyaksian abdi ai nyaksian mah kapan kudu geus bener-bener menghadiri tah hese na teh
lain padu illallah 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 illallah. Wow, udang-udang nasa gede. Roda Vespa. Berincan kaharti syahadat. Can karasa syahadat can karasa atuh can jadi rekatna. Numantak kurang asup ka wilayah eta dituntun supaya asyhadu urang bener. Nyaksian abdi bahwa sayanya pangeran wajib disembah eta Allah. Nah, kuari kasaksian bahwa Allah teh bener pangeran. Kumaha kasaksianana kurasa Allah teh kadeuleu ku urang. Allah teh kadeuleu ku urang. Allah teh kadeuleu anta budallah ka annaka tara. Wa illam takun tara ka annahu yarak. Encan datang kadinya, encan jadi norekat mah. Sanajan kuari ngaharamkeun sapeker. Sanajan manehna ngaharamkeun make calana. Cikula mah awewe nu haram make calana mah. Lalaki ulah make, awewe teu make tere. Hese. Ieu kitab teh apa ndek mengarah kadinya. Ndek mengarah kadinya ya kitab ieu. Diaji kuno teu masantren bangpak. Ieu kitab ieu balaila lagadek mengarah kadinya tah. Ndek supaya asyhadu teh ya karasa. Abdi nyaksian karaksa. Nyaksian mah kadeuleu hadir. Wali Allah maka rasa hadirna jeung Allah. Wali Allah maka kadeuleu Gusti Allah. Lamun nyaritakeun kadeuleu atuh hese dicaritakeunana. Lantaran teu urusan rasa. Jelema diheureyan di naon kitu ngaranna di naha-naha. Lantaran nyanana kasep kunaon iboga kabogonya hidungnya pendek. Tapi tetep baik lantaran karasana ngeunaheun meureun bonyana. Rasa beda. Aya ikatan batin antara Ki Zaid jeung Sarwiti. Sadajan Ki Zaid nama kasepna luar biasa, Sarwiti jorena luar biasa deui. Tetapi aya ikatan batin. Lain deui, perasaan lain deui. Nah, urang ge supaya datang karasa. Ulah aya puji-puji anu nempel di diri urang hayang kapuji ulah. Adapun batur muji ka urang terserah batur. Adapun urangna ulah hayang dipuji. Nah ieu kitab teh dek mengarah kadinya sirrul asrar. Rahasia ning pirang-pirang rahasia yakni di jero rahasia teh aya berbagai rahasia-rahasia. Naon eta? Ma'rifatullah. Naon eta? Nurun ilahiyun. Cahaya ilahi. Urang lamun nyaritakeun dina kitab nu tadi mangan sakadar nyaritakeun wudu salat. Bag-baganana zahir. Bagian ubudiyah, bagian muamalah, bagian munakahat, bagian jinayah. Sakitu. Tapi ieu mah lain eta. Ieu mah dek nerobos ka jero kolbu. Dek dideuleu di kolbu teh aya naonan. Bakal kajawan. Di jero kolbu bakal kajawan aya naonan. Masyaallah karim. Anu aya di jero kolbu teh bakal muncar kana beungeut. Lamun di jero kolbu aya nur ilahi, di beungeut aya nur ilahi. Lamun di jero kolbu aya apansa, di beungeut aya apansa. Lamun di kolbu aya sekupi, di beungeut aya sekupi. Lamun di kolbu aya wanita, di beungeut aya mencong-mencong. Kajawan, ya Allah, ya Rabb. Sahabat rek namu ka Sayyidina Utsman
di jalan aya wanita ngajak seri diliriku sahabat dari senyum geus eta mangan sakursa kitu datanglah ka Sayyidina Utsman Assalamualaikum Waalaikumsalam cek Sayyidina Utsman maneh teh zina cek Sayyidina Utsman zina kaget sahabat iraha zinahna nuntut ka Sayyidina Utsman bawa ajak ulama henteu zina seri Sayyidina Utsman ulah marah cek Sayyidina Utsman ngaku jeung teu ngakuna engke terhadap maneh sorangan da mah tapi kula teh zina tapi kukula ditingali di mana mata anjeun aya seorang wanita senyum langsung minta hampura ka Sayyidina Utsman cek sahabat jan Nabi akhir zaman tos teu aya jawahyu parantos teu aya tetapi aya kene manusia anu seperti jelema anu dibere wahyu di mana mimitina yeu ngakunya bahwa tadi kula neuleuh awewe ngajak senyum wow atuh lamun Sayyidina Utsman nyaritakeun kos kitu kuari ge hamba-hamba Allah aya nu modal Sayyidina Utsman kuari ge aya nu tadi ngabonceng jahe kudu kanyahoan kuari belah mana cenah ge moal dibejakeun geus puguh anu hayang ping-ping herang mah wuluh masyaallah ping-ping ieu rek herang deukeun teh jatuh kadeun asallah menyon eta na bae tah kan Sayyidina Utsman mah bisa neuleuh di mata aya wanita di mata aya jabatan di mata aya mobil di mata kadeuleuh ya Allah ya Rabb emang teu kadeuleuh atuh kadeuleuh sinar nu aya dina kolbu ka dieu ka mata ka tarang ka pipi nu bisa neuleuh di mata nu bisa neuleuh di tarang nu bisa neuleuh di pipi Allah karim mentek sing hade jeung ahli Allah mah nyana sok senyum baik itu nyaho nyana mah sebutarna atuh macem-macem kumaha Allah merena mantak loba nu kaget ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ka Sayyidina Umar ka Sayyidina Utsman ka Sayyidina Ali ketika berbarengan dengan loba hal-hal anu percis seperti mukjizat nah ieu naon ye di dadana di kolbu geus eueuhna naonan kecuali Allah geus datang ka sirrun min asrarillah ialah sirrul asrar jadi sadaya puji kagungan Allah lamun dibahas make alat panjang alna bisa alil jinsi jinsul hamdi alil istighraqul hamdi al gitu alil ahdi alhamdul ma'hud teu bagus kitu mah bagian santri geus nu teu mondok mah geus teu nyaho kaler kidul tuh nyaho kaler kidul tuh atuh geus masyaallah karim nikmatna urang ngaji kos kitu tah jinsul hamdi kullul hamdi alhamdul ma'hud wah geus geunaheun jasa ya Allah ya Rabbi atuh lamna ge sarua bisa lil milki bisa lil istiqaq mantak lillahi iku milik kadu Allah lillahi ku kitu kang kahak kadu Allah atuh bisa bae masyaallah karim geus geunaheun geus alna tilu lamna dina lillake tilu kali tilu jadi 9 geus bisa ku urang dibaca 9 macem coba hiji-hiji kiai moal geus datang ka asar atuh engke bae teu mai mondok kiai cenah kula geus kolot ieu mah emang di pondok pesantren teu narima nu kolot ditarima moal kebel pesantrenna teh nu kolot mah moal kebel bener teh mah geus ditarima jasa kula ge aju nelean lahan bae di itu belah mana aduh Gusti Allah agawean santri nu ngora kene togos kitu Al-Qadir teh anu maha kawasa Qadir teh mustaq jadi di dieu ta'liqul hukmi bil mustaq cik ahli nuzur mah ta'liq bi mana tartib jadi berarti tartibul hukmi bil mustaq geus atuh yusyir bi kaunil mustaq minhu illatan nuduhkeun bahwa mustaq minhu teh alat
Jadi al-qadir teh mustaq minhu qudrat. Jadi kana qala alhamdulillah li qudratihi. Seluruh puji ieu datang tu ka Allah. Nah, li qudratihi kulantaran kawasan Allah. Beuh, mantap jasa. Ye ngaji teh lamun dikitu-kitu teh resep. Beki puyeng maksudna. Waktu kororo segedengkeun geus jelas andal ilat tutasur dalil wal ma'lul tutasur dawan. Ilat bakal jadi dalil, ma'lul bakal jadi dakwah. Gitu teh. Naon dalil? Qudrat. Naon ma'lul? Netepkeun puji ka Gusti Allah. Eta dakwah ngaranna. Jadi atuh Allahu mustahiqun li jamil mahamid. Allah ngahakana sakabeh puji di dalilan. Nu mantak Allah ngahakana sakabeh puji li qudrati lantaran maha kawasana Allah. Geus kurang bisa dijieun dakwah jeung dalil. Lamun nyaritakeun dakwah jeung dalil berarti aya muqaddamah sughra muqaddamah kubra natijah. Berarti urang make ilmu mantek. Tinggal neangan martil bae. Aduh Gusti Allah bagus. Ngaji alat teh kos gitu. Anu mantek eta ayat bisa dibongkar ku urang dipreteli. Dipreteli ayat teh per kalimat per kalimat. Dipreteli ku urang teh antara mubtada jeung khobar. Dipreteli ku urang kabeh mimiti make ilmu sorot tentang mustaq jeung mustaq minhu kumaha. Ieu teh istiqoqna apa istiqoq shogir apa istiqoq kabir apa istiqoq akbar. Eta kudu kanyahoan emang kumaha gitu. Budak kuari mah menang hadis dina majalah ge geus. Wah, saudara sekalian. Ya, tanya kurang mustaq minhuna. Tanya kurang istiqoqna. Emang kumaha gitu. Nah iya, aya istiqoq, aya fan istiqoq. Salah satu fan di antara 12 aya fan istiqoq. Jangan nyahokeun pa mustaq minhu anana kumaha ieu. Qadir di mustaq tina naon? Tina qudrat. Ieu teh istiqoq shogir apa istiqoq kabir didolo ku urang. Dina kalimat-kalimatna huruf nu aya dina mustaq minhu jeung huruf anu aya dina mustaqna disapagodoskeun ku urang sapagodos awan teh. Emang teh hese ngaji. Nu mantek teh kudoli aing kudu dibayar ge hese ngaji. Tuh, bisa makadinya bae. Hese ngaji teh lain lalagan. Ya Allah, ya Rabb. Tuh kan? Iya, lain lalagan ngaji teh. Dipreteli ayat per ayat. Jadi itu lain wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kunaon atuh ka dituna wa yajibu shaumu likulli mukallafin aqilin. Kunaon dari kos kitu? Di mana eta? Bongkar ku urang. Di urang ge loba mun bengkel bisa bongkar, pasang teu bisa. Jadi na Al-Qur'an mah aqimus shalah wa atuz zakah. Kunaon atuh dina kitabna jadi watajibus shalat. Bongkar ku urang. Nah, sementak kadeleuna bangun lalawara di pondok pesantren mah lalagaan. Padahal keur ngabongkaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Melalui alat-alat anu 12. Pelajar soro pela nyana fa'ala ya fulu fa'ala nasoro yansuru nasro darabaya tibodor bandos kebelah dituna wa humahum ya humahum antum anak manuk atuh belajar gitu ya kabelah dia belajar nahu mimiti amil heula ilmu dalam melapina miatu amil jatuh mana biatu terus amil tiga bagi dua malah jadi tilu gua rima hiji amil zati kedua amil manawi katilu amil nikah atau pelanggaran anak nemantek bisa maca kitab di kumangaran amil abdi nawan cirina kumangaran amil manawi sabara amil abdi sabara amil manawi
jadi geus urang gok maca kitab teh geus kaharti langsung geus mantap kiai mah lamun di imah ustad santri kieu bae di imah taneleukeun kitab unggut-unggutan benar tanya ku anakna teh teh keincuna kunaon unggut-unggutan teh kunaon teh hebat jasa oh jahenya pinter meureunan bapak kolot teh orang di dalam teh aku incuna bah tibalik kitabna bah sia jasa orang aki-aki teh kos gitu ya Allah yalah al-qadir geus urang dijadikeun muqaddamah sugra muqaddamah kubra engke bijil natijah hayangnya Allahumma mustahiqun li jamil mahamid dialatan kulli qudrati jadikeun urang nya ieu mah kulantaran rada kurang sehat ka insyaallah urang caritakeun leuwih lanjut al alim wallahu a'lam bissawab.